skateboard, sketsa bodoh. Daripada orang jadi cinta paruku, mending surah serius sunat segil babarengan. Yo, skateboard, sketsa bodoh. Suka buka toko jangan termikir kasusah. Mending nonton skateboard di Aldo Channel. Tah gitu, lamun kudu dipejakeun mayas, cek. Ya berarti kamari teh Cai Im teh salah atuh. Nya berarti kamari anu salah teh Inai. Tapi naha Inai henteu lapor ka Abah atawa ka Ayah Amin. Kudu diriungkeun ieu mah kabehanana. Nya, mending diriungkeun supaya pada apal kabeh. Ya, Cai Im, ayeuna ece rek nanya, kumaha kamari kajadian anu sabenerna teh? Nya Ma Eti nyamperkeun Iim, terus ngajak gelut. Malah Mama Eti nu pangheulana nyerang Iim, cek. Berarti kamari Cai Im teh mempertahankan diri. Nya yas gitu. Tapi naha nepikeun ka ayeuna Ma Eti eueuh laratanana Im. Nya eta cek Iim rumasa kabawa nafsu. Pas Ma Eti nyerang teh, Iim ngaluarkeun ajian pamungkas warisan Aki. Terus Im? Ya terus Ma Eti ngajeng jauh teuing ka mana. Ah, Iim hebat boga ilmu kitu. Selain boga ilmu kitu, Im boga ilmu naon deui? Iim boga ilmu cara ngusir orai, cek. Cik. Kumaha carana Im? Gampang cara nama cek. Tinggal olesan bawang bodas kenapa matukna? Oh, terus orangnya kabur. Laya ge nyawa Iim kabur ti heula yayas. Udah si Dede. Dede. Sabuk kayak gelis wae we Dede euy. Beli satu dawewe Jon. Terus sono kitu ka Ojon. Sono tuh Jon, tapi kan ayeuna mah Ojona geus boga kabogo deui. Oh. Dede meureun eta mah di sebuah kabogo cenah kamari aya lalaki nu nganterkeun Dede ka lembur. Eta mah babaturan di pabrik Jon. Babaturan? Atuh, ai kitu mah aya harapan Jang Ojon. Harapan naon Jon? Harapan untuk balikan deui. Tapi kan ayeuna mah Ojona geus boga kabogo. Kabogo Ojon mah jauh jeung can panggih deui. Tapi kan jauh ge eta teh tetep kabogo Ojon. Jeung deui manehna teh ting masih kene nganggap Ojon kabogo atau henteu itu. Nah, Jon, Geus lila teu kabar. emang tara nelpon atau ngawe kitu? Teu nyambung deh, jiga nama ganti nomor. Manis sedih pisan geuning nya. Sedih abi teh. Kumaha tuh aya ieu balikan kitu jeung Ojon bilih ieu mah. Teuing atuh Jon masih kena bingung. Ya tuh, tak kitu mah Ojon rek doa we ah. Ngedoa naon Jon? Ya Tuhan, jika dia tidak layak di sisiku, maka tempatkanlah dia di sisimu. Amin. Amin. Geningan mah aya Ma Eti. Geus ulah basa-basi Iim. Geus waktuna hutang getih dibayar getih. Hutang nyawa dibayar nyawa. Maksud nama ieu teh geus ayeuna urang gelut deui. Geus atuh mah da Iim lagi geus di jero penjara. Teu bisa kitu.
Ngelawan. Sok atuh mak, kita mah kuyin di tadunan. Tok tar taliung tali ente, tai kotok dina gantar, dirungku adi beteng. Jadi hayam. Ha. Akhirnya bisa balas dendam ke si Im. Geus moal bisa macem-macem. Soalnya geus jadi hayam. Si Otong eta teh. Teu salah. Ma Eti, reka mana mak make baju jiga kitu, jiga nu reka karnaval Agustusan. Lain tong. Engke weh caritana di imahnya. Nya mak. Mak, si Abah kabarna kumaha? Sehat tong. Otong naha, teu bebeja rek balik teh ka si Abah. Nya mak, sieun si Abah keur sibuk. Keur sibuk oge mun Otong bebeja mah pasti ku si Abah dipapagkeun. Nya bae we mak, da Otong mah geus gede. Nya syukur atuh, ai Otong geus ludeng balik sorangan mah. Nya mak, kahayang mah balik teh minggu kamari. Nah atuh lain minggu kamari balikna. Nya eta tugas sekolah numpuk mak. Padahal mah gampang tong, lamun hayang tugas sakola teu numpuk mah. Dikumahakeun. Tugasna ku Otong dijajarkeun. Pasti mau numpuk gerak. Kudu kemana deui nyangan si Ma Eti geus sababaraha poe can aya we balik ka imah sok bingung lamun rek mah yang hareupan penting teh Ampurasun. Rampes geuningan Ma Eti jeung Otong datang. Abah, tadi Ma Eti panggil di jalan ya Otong. Nya Abah, Otong ngahaja balik heula sono ka Abah. Tong Gak itu maling ngabaran lah Abah atuh meureun dipapageun ku Abah ka Kobong. Bae we Bah, panaina mah Otong geus gede, geus ludeng. Nya syukur atuh Tong, ari kitu mah. Nah, Ma Eti make baju juga pendekar gitu. Panjang bah lalakuna. Engke deui we kumaha teh dicaritakeunna. Nya atuh, engke we nyaritana aya nama Abah sono jeung Otong, jeung Ma Eti oge. Nya atuh, Ma Eti rek ka jero heula. Rela atuh mak, cicing heula di dia ngobrol lagi si Otong. Ih, hareudang, Ma Eti rek bersih heula. Bah, nah Abah juga nu sieun kitu ka Ma Eti. Tong, Abah teh sieun pisan ku si Ma Eti. Alus atuh Bah. Alus kumaha Tong? Soalna lalaki anu sieun ku pamajikan mah engke di akhirat siksaana leuwih ringan. Nah, gitu Tong. Sabab di dunia oge geus tersiksa. Meni getol naik rek ka kebon. Nya Neni, ini teh kagok rek maratkeun paculeun hancan nu kamari. Kumaha kabarna Iin? Masih kene di penjara. Iraha cenah di sidangna. Nya eta puguh can aya bejana. Pijakeun ka Iim nya hampura kitu Neni can bisa ngabesuk. Oh, teu nanaon Neni, da unggal poe ge ku ina dibesuk ngan pedah we poe ayeuna mah engke sore meureun teh ngabesukna. Tadina oge kamari Neni teh rek ngabesuk ka Iim teh. Nah, atuh beu jadi. Puguh kamari Neni teh aya urusan keluarga heula. Oh, urusan warisan tanahnya. Nya Nay, teu anggeus wae. Tuh, pan cek inai oge.
Buru-buru geranyangan pisalakieun. Ngarah aya pakumaha. Nay, tong boroning neangan pisalakieun. Neangan tungtung lakban oge, neni mah geus lieur. Ari Deni. Yo, skateboard, sketsa bodoh daripada urang menjadi cita parungku. Mending surah seru sunat segel babarengan. Yo, skateboard, sketsa bodoh. Suka buka toko jangan kau mikir kasusah. Mending nonton skateboard di Aldo Channel.